Bek, emang poe ieu sih mal ka kebun kitu? Moalah, aya nama libur heula, cara apa ka kebun bae. Oh, Yang foto-foto yuk. Orang selfie. hayu ge. Urang can boga foto duaan horeng lo. Heeh, makana. Geus ge foto-foto yuk. Oke. Ya. Gering. Yuk. Alah. 1, 2, 3. Idi, lagi. Ya. Ha. Gaya imut gantian. Kumaha gaya imut aku mah? Kumaha beng geus lah. Ayo 1. Allah karim. Kunaon di kalau kapanggih si Desi kremes-kremes ranjing sirup-eueup sih. Aduh, ai begini kada gini. Aduh, sakit berdarah. Iya. Dede. Iya. Tengah. Mantap. Lagi. Aduh. Keren. Geus lah bek, loba ieu ge. Geus sang. Ulah pokoknya eta foto upload kabeh di Facebook. Ju tandai aing segala, oke? Hooh, ke penting ku aing di-upload bek. Geus. Ulah poho hashtagna kieu yang ya. So sweet ya. Desi Lope Subek forever. Oke deh, siap. Mantap. Bagus kok nama. Aduh, tumben amat ya Des, juk dua anjing eueup-eueup. Aduh, katinggalin berita sama Dil. Berita naon? Berenya hojo mamang siata. Tadi sih jeung ka Subek geus bobogohan, Mang. Ya Allah, Kunaon sia? Kos nu kaget gitu? atuh kaget lah. Des, sebenaran bobogohan jeung eueup-eueup ieu. Atuh heuh lah. Innalillahi. Medan, aing bobogohan jeung si Desi malah nyebut innalillahi. Di luar nalar mah bek. Des, cenah naon anda ka alien kos kieu? Barangan sia nyebut kakak boga aing alien. Nya penekeun. Atuh kos ulah laki lain di bae Des. Aing mah hok bae ka sia, sama geulis aya kabogoh si kos kieu, masalah asa. Loba bacot si Sandil. Sirik sama aing ge nyaho. Geus bek ulah dilayanan mending urang mabur lah. Oh bener nggak saya lah. Saya. Dirasat aing mah anu teh beres ijo. Kok bisa sih Desi deken kalau laki kos kolomang gitu? Pugu di pelet, Mang. Tadi sih ku ka Subek mah. Eta sia, nu bener sih Jo. Oh. Pantesan aja gitu mah. Beuh, mentang-mentang geus boga kabogo sia Subek. Geus tilok ulin jeung kami deui. Sorry Pel, aing mah geus bosen ulin-ulinan jeung badut bae mah. Bagus ya harborep. Geura sadar teh, lobakeun istighfar teh. Naon sih sia teu jelas. Medan budak mah. Tadi sita nu edan mah dipelet ku sia Subek. Naon sia aing dipelet cenah. Emang aing mah beneran boko kasih subek. Geus yang antepkeun bae budak mah. KBG budak mah cuman sirik ka urang. Soalna urang mah pasangan serasi. Lamun cek di film-film mah pos pasangan Romeo and Juliet. Lain Romeo and Juliet, tapi sia mah pasangan kos anu dina judul film teh tah anu judul si cantik milik si buruk rupa. Sia. Oh bener, aya awena geus, aya lakina rusak kos kieu. Iri, bilang bos. Geus hayu lah tinggalkeun bae teh jaralas budak mah. Mending urang balik ka imah aing bae sabari nanggon warung. Bangun saya beb. Ulah dibaturan deui budak mah ngaladekan sia baeja. Oh bener nggak saya lah beb. Bye, pasukan jomblo sabun permanen. Alah, sia mau kebagi ditendang sama teh Desi, lamun teh sing sadar mah. Nyaho bogo karena dipelet kitu mah yakin aing moal abadi. Lalaki naon beun kos kitu. To gentleman. Betul. Tapi boleh ditiangan eta tip dukun si Subek, manjur ka lebih kangna. Oh sih. Padahal mah aing hayang met ka dukun pelet. Bosen jomblo bae. Oh, sarua teh boga-boga mah ujung pelampiasan syahwat. Ih, sia mah langsung musuh bae otakna. Kumaha geng kawawa. Ih. Bahaya ieu mah met sia mah kudu geura dikawinkeun, bisi di lembur urang bisi aya anak kebo hulu jelema. Maksudna Bisi hilap doang samet kebel-kebel mengareunan kebo kae deui. Medan sia, terus sampai sagituna aing ge. Kos jelema teh waras bae aing. Oh met lalagaan met. Enggak ada semua. Wing. Cabut ku topel sia. Ulah met mun hiji-hijina ih. Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu.
Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Jo. Mang Dadai gunawan itu, Jo? Paling galau kayaknya Mang Dadai mah gara-gara tadi sina bukubahin ka Subek. Pasti patah hati jasa ta, Jo, Mang Dadai. Yang kan, Jo? Lagi. Mang Dadai keur galau ho. Oh lah, dengan saya ka dia. Mang, lamun Mang Dadai yang gara-gara move on, Mang Dadai kayak mah kami be yuk. Dengan kayak masih ya. Di mah kami mah golok seket bisa Mang Dadai nek mencit maneh doang. Eta sia, dasar aing keur galau malah dilalagan. Oh, deh Mas Adil mah. Lagian jokos ABGB juga. Orot-orot galau segala. Ih, ampun aing mah. Ingat umur mah, ingat umur. Wes lah mendingan malabur saya ka ditu. Aing keur hayang menjadi ya. Mang, lagian Mang Dadai mah lemah, eleh ku sieureub-eureub. Di urep-urep mah curang pakai pelet, untuk sportif. Oh, sih. Woi, enakan ya. Iya, Met, aki-aki keur galau cenah. Oh, enggeus Mang, move on. Nyaho pas nunggu awewe di bae. Zaman tengah tidak kena perasaan aing. Bugu aing mah boga nage kasih desi doang. Hidup aing tanpa si desi bagaikan bumi tanpa matahari. Wah, kededelan ge, ujung endah. Aduh, geus parah ieu mah dak. Oh, idi parah ini. Itu bisa diantepkan di madak. Mangkana dak siaku bantuan aing kumacarana si desi kudu sampai putusan jeung si Subek ke koin bisa diberi upah. Nah bener Mang. Oh, tapi asal si desi putusan jeung si Subek. Oke Mang, Benjo boga ide ya supaya ka Subek jeung Teh Desi putus. Ide naon, Jo? Dige, ke dige. Cerdas ide si Ajo, teu nyangka aing. Iya dong. Kumaha Mang? Oke, Jo, aing setuju ka ide sia. Ya duit jeung kadukun cukup sakieu ge. Engke lamun geus berhasil si desi putusan jeung si Subek karek wae bisa dibere upahna. Benernya? Oh, Jo, tenang bae. Oke. Tapi Jo, emang sih nyaho tepat tunggu Subekna. Nyaho lah, apa sih yang Benjo nggak tahu? Oh, Jo segera ka ditu, aing geus teu sabar ya. Emang atuh Benjo? Ya. Gaskeun. Met, tip, sama di bae nya tangguhan Mang Dadai. Bisi mainna frustasi juga akan sabun. Oh, Dil, tenang. Geus gak ditu ke? Ayo, Jo. Ya, esna. Mantep yo, seger minum es mah. Oh lah segar kas numpo desi. Bener sekali, emang wajahmu menyegarkan hidupku. Yang benar. Bener dong. Nikmat, hayang. Aduh, seger. Buset, langsung ya? Haus pugu. Nek nambah demol ge. Malah, bisa beuh. Oh, hanggeus mana bayar 2000? Bayar tah? Holah, kira aku yang gratisan bae. Waduh. Bohong bek, mungkin sebelah kudu dibayar. Serius, Des? Serius lah. Beneran, ayah yang dibayar mah dibayar ku aing. Aing ge boga duit mah, tapi duit receh 100 ribuan. Bisa baik. Serius? Coba mana duitnya keluarkan. Tapi bersanda. Terus ketebak pasti bohong. Manggus, desi nek imah si Mina heulanya perlu. Tadi mainnya nge-WA. Tangguhan warung heula, oke? Kebol moal ke? Moal kok. Bagus ke? Oke, lamun ada belanja beren nya. Oke. Ayo naon sak dia? Iya, Mbah. Maksud kedatangan kami ke dia, kami nek minta lontong. Minta lontong. Emang naik tukang lontong sayur? Maksudnya minta tolong, Mbah. Oh, ngomong kan benar. Oh, Mbah. Masalah mah oonnya jelema mana? Ngalunjak nyelebut ka aing oon. Oh, mah. Kau
Tara ribut. BTW, nak minta tolong naon saka dia. Kieu Mbah, sebelumnya kami hendak nanya ke Mbah. Nak nanya naon? Si Subek minta pelet ke Mbah lain. Subek. Oh benar. Kamari si Subek kadio minta pelet ke Mbah. Oke gitu mah Jo, benar berarti Mbah. Mbah, kami hendak minta tolong ke Mbah supaya peletnya kena luntur Mbah. Kena luntur. Oh Mbah. Emang kunaon? Si Mbah Dukun, kula batanya. Intina Mbah Dukun bisa ente ngalunturkeun pelet ka Subek ka awewe anu dipelet ku ka Subek supaya ulah bogohan deui. Gampang gitu mah, bisa diatur. Yang penting aya kieu. Tenang Mbah, masalah duit mah geus disiapkeun kok. Nah, gitu. Mana duitna? Kedeung heula. Lamun Mbah Dukun sakti, coba Mbah tebak kami hendak merebah duit hayo ka Mbah. Paling ge beungeut kos sararia mah mere 100 moal gede. Salah. 200. Salah juga dong. 300. Masih salah. 400. Salah. 500. Betul, selamat. Anda berhak mendapatkan uang tunai sebesar 500.000 rupiah. 500. Lumayan. Thank you. Tapi Mbah, kajeun eta duit jeung Mbah kabeh, asal Mbah bisa ngalunturkeun pelet ka Subek. Betul. Gampang, masalah kecil kos gitu mah. Ya, ieu cai kepretkeun kana bikang anu dipelet ku si Subek. Dijamin seketika eta bikang langsung moal bogohon ke si Subek. Yes, Mbah. Cius. Oke gitu mah. Nuhun nya, Mbah. Hah, Ayo, Jo. Kedeung heula, Mbah. Tos heula biar enggak selek. Teu bisaeun. Mang. Pagakeun Mang. Bisaeun kieu ya. Gitu. Coba geram, Mbah, geram. Di heula. Terus. Colok. Mbah nuhun. arangil amat si budak kadukuna. Oh, ja. Aing pelaur doang ya budak nipu aing. Juk kayak duit aing bawa kabur. Itu tuh, budak datang tuh. Jauh budak teu kabur. Dia Jok, kumaha hasilna? Hasil dong. Ya Mang, cai ti dukun si Subek. Kok cai sih? Oh Mang, eta cai ke kepretkeun bae ka beungeut si Desina cenah. Tapi yakin saya si Desi bakal sadar. Yakinkeun be Mang. Ya ho, orang cek si Mbah Dukun age, teh Desi pasti moal bakal bogohan deui Mang ka Subek. Oke lah gitu mah. Geus, coba ge Mang, hayu langsung eta cai kepratkeun ka beungeut teh Desi. Bagus ya, ayo jangan si Desina. Kemana sih Ayang? Baik. Kesel deui aing. Cenah ngomongna sakedeung doang, bola kebal-kebal. Ih. Mending aing mabur lah. Ja warung rehe bae. Unu belanja ieu. Nah, Mang, tuh teh Desina tuh. Benar kebenaran. Segera siapin caina. Oh, oke. Sekarang. Oke, siapa itu kan? Ayo. Aduh. Aing kok ada di dia sih? Des, saya sadar, Des. Sadar. Saya nggak sadar can tina gudang-gudang si Subek. Yang aing mau nungguan biasa di warung. Sama di dia orang jeung bararudak. Naon sih yang ayang kaing? Emang kunaon kitu? Kan aing kabogo sih ya, Des. Pura-pura poho. Ih. Kabogoh. Amit-amit aing boga-boga kos ya kieu. Des, saya kunaon kok tiba-tiba berubah kieu? Sia anu kunaon? Teu puguh-puguh ngaku-ngaku jadi kaboga aing deui. Emang bener, kan orang mah geus jadian. Jadian. Kieu teh Desi kurang diceritakeun. Ceritakeun pel, nu sabenerna.
Jadi kamari-kamari Teh Desi dipelet tak aku si Subek. Dipelet. Oh teh, makanya Teh Desi bisa bogohan ke si Subek. Astagfirullahaladzim. Terus Mang Dada itu tinggal diam des, nampun saya dipelet ku si Subek. Akhirna Mang Dada dita aing jeung si Benjo kadukun. Neangan anti pelet jeung nyadarkeun sia. Oh, Dan akhirnya berhasil deh Teh Desi kuaring sadar deui. nun atuh dainya, siang solongan aing. Sami-sami des. Heh, Subek, parah amat sia, nyampe aing dipet sagala, ha? Ih, sia. Ampun teh, maaf. Maaf. Tapi teh, kan orang geus kagol yo. Teh Desi nerima cinta orang. Lanjutkeun bae ku urang bobogohan kumaha. Hayang aing, pan aing nerima cinta sia ge gara-gara aing dipelet mun ku sia Subek. Nyaho jelema edan sia. Tapi orang geus kagol nyaman bobogohan jeung Teh Desi. Ngomong naon sia, nyaman. Jus sia geus ngumahakeun aing, ha, selama aing dipelet ku sia. Can sempet dikukumahakeun puguh, mangkana rugi orang. Ayolah, orang lanjutkeun di hubunganna. Oh, gak amat ih, bating-bating. Lebok tas sia. Ai teu pake pelet mah ditolak mentah-mentah kan. Lebok sih tah, lebok. Geus dak, gebugan tah si Subek. Anak jasa aing rajuna. Oke, siap Tuan Putri. Dak. Gebukan si Subek. Ayo terus. Des, ya kan kuaring sadar ya. Oh, terus? Aisyah nggak sadar mah. Mah lamun aing nembak sia. Modar ke aing ditembak ku sia mah. Ih, maksudna nembak cinta des, ku pana asmara. To the point bae des, aing bogoh jasa ka sia. Sia daeknya jadi kaboga aing, please. Bung lah. Des, gampangin amat saya mau ngomong nanti dipikir-pikir lah des. Tapi des, aing bakal mualer neureun nguber-nguber sia. Aing bakalan memperjuangkan sampai sia beunang ku aing. Des. Tungguan ada des. Tungguan ada des. Tungguan ada des.